boga duit teh nabung meuli doma atunya boga duit teh sakalian ke incu ngajur teh pan akikah teu kudu bula beuli atuh anak lalaki pan duanya akikah teh anak awewe hijinya dina kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad ngajelaskeun di mana gobrag lahir ke alam dunya budak hiji wayu sama Asmaul Husna bere budak teh ngaran nu hade akikah anak laki-laki 2 perempuan 1 anak yang belum akikah tergadaikan tah boga duit teh kitu meuli doma ieu mah lain pan teu gablek laladangan mulian manuk yang ada yang serius ada kayak gitu wae saya teh hirup teh sama kurban mencan sama manuk sama loba ngagarantung lakbet murei anis kenari kacer ta manuk ai pejuut can eka manuk isuk-isuk di manian manuk mah pemajikan gering mah teu dilap-lap acan ari manuk make apel ari pemajikan daang jeung kerupuk aya nu kitu keur diuk teh jelemana teh hanapeun tenda teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dulmatil kufri wa kubkihi amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi sam'i, Allahumma apini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semu alung kembang tanjung rasa hegar kembang mawar malati anu jadi jajatining ati samoja anu janten kadedeh bulan. Dina ieu sasih Agustus urang sadayana tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan kuasilahna tabligul islamiyah harta urang sadayana sing barokah. Amin. Murang kalih urang sadayana sing soleh tur soleha.
kalayan ieu desa dijantenkeun desa anu dipikaridok ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalayan tengirangan rasa hormat neda dihapunten ngahaturkeun nuhun kasadayana panitia, ngahaturkeun nuhun kasadayana masyarakat anu parantos mendermakan sebagian hartana kanggo terselenggara ieu acara. Muga-mugi sing langkung-langkuh berkah miwah bertambah. Bapak miwah Ibu, sadayana jalmi anu kumenentang hirup di alam dunia tangtos hoyong iskariman au mutsahidan. Hirup urang sadayana hoyong mulia, sadayana jalmi hoyong mulia, sadayana jalmi hoyong pupus nyanak iman Islam anu sampurna. Mung kedah diikhtiaran salah sawios pasunatan anu kedah diamalkeun ku urang. Iji ya sunnah-sunnah yang sering orang lupakan, padahal ini adalah sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Nabi, nusok dilaksanakan ku para salaful soleh, nusok disalaksanakan ku para mujahid. Satu, kita harus senantiasa menjaga wudhu setiap waktu. Ulah batal wudhu lamun hirup hayang mulia, lamun hirup hayang bagja, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan al-hadis serta kaul ulama. Laksanakan pasunatan. Ulah batal wudhu eta we. Sok sanajan dina kaayaan kieu mah pantariris lain teu hayang cenah ajengan wudhu pan geuningan. Komo geus kolot mah pan loba karasa geuningan. Kajaman laleur da WC teh puguh di luar can boga WC di jero. Tapi umat kudah menjaga wudhu setiap waktu. Urang bahas hiji-hiji. Barang siapa orang yang berwudhu sebelum tidur, urang teh memeh sare teh wudhu heula. Mangka eta jalmi didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Ya Allah, ieu jalmi memeh kulem teh wudhu heula. Jagalah tidurnya, peliharalah tidurnya dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Di mana anjeunna pupus tapi gaduh wudhu, mangka dicatat mautna dina kaayaan sahid, bari kaayaan sahid akhirat maknya teu kabita. Da cekap ku amin, ece kedah ku amal. Ece mah amin, amin, amal petot. Osok ibu-ibu rek nanya tanu belah dieu memeh sare wudhu heula. Nu osok-osok nu tara-tara. Da teu saeutik awewe nu rek sare teh kalakah make pelembab, masker malam, pemutih, MS Glow aya sapaket 500 teh. Wardah aya, Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon anu beureum 36 nu koneng 28. Aya jalma anu rek sare bibirna amu cuy, wedakna kanal ari wudhu henteu. Sentuhlah wajah dengan air nur janten cahaya dina dinten kiamat. Wudhu teh menghapus dosa-dosa kecil. Dosa-dosa orang anu aya di pameunteun teh muruluk teteh ku cai wudhu teh kitu. Pan sumberna dosa teh seuseurna mah dina pameunteun ieu teh. Ya panon tanya sabaraha kali dipake ngaji, sabaraha kali ngintip menu mani teh ieu teh di audit ya teh panon teh. Sabaraha kali ieu panon dipake ngaji, sabaraha kali ieu nonton TV. Ya sabaraha kali ieu panon masyaallah ya karim dianggo hal-hal anu baik, anu positif. Jeung sabaraha kali ieu teh panon dipake maksiat. Maka berwudulah sebelum tidur. Itu sunnah yang terlupakan. Ta bapak-bapak kayak gitu sunnah nak memeh sare teh wudu
Heula. Osok meme sare wudu. Wudut mana meme sare teh udut geus ya mah. Nek sare teh lain wudu, udut gablek salaki teh. Kesel da sakapeung mah. Coba eta duit rokok sabungkus petepan 25.000. Lamun dikumpulkeun sabulan 20.000 kali sabulan 2 kali teh geus 600. Lamun 10 bulan teh 6 juta. Lamun 10 tahun teh 60 juta. Ieu mah karya nyata teh direkayasa demi Allah. Manya kuring kudu make huruf qasam. Wallahi billahi tallahi nasarupkeun harta teh di jalan anu dipikarido ku Allah, bukan jalan yang dimurkai. Karena harta akan ditanya 2 kali, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, yaitu berniaga dengan Allah. Kumpulkan duit rokok teh jang umroh acan udut sol da gablek salah kita dicarap ulah ngarokok pan molotot atak sa pemajikanna teh begang da dipolototan wae hampuranya kanu baregang dipariksa ke dokter normal, dibawa ke posyandu penyakitan. Asa ku panasaran awak teh begang-begang teh. Dirongsen teh ka rumah sakit, asup teh ruangan radiologi, hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Ampura ieu kanu baregang. Rongsen isukan. Tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang istri penuh dengan kasih, melotot, semua sautik melotot, sel da gablek salah gitu. Tu tingali atuh tahun ayeuna keur viral, tukang beca bisa pergi haji, pedagang jamu gendong bisa pergi haji, pemulung bisa pergi haji, kuli bangunan pergi haji, ai sapopoe nabung mah, pamajikan 10.000, salaki 10.000. Satu visi, satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Pola hidupnya tidak konsumtif, tapi pola hidupnya produktif. Ngawujud pan tahun kamari ka Mekah Haji Akbar wukufna ge dinten Jumat sing jadi motivasi dina kahirupan sapopoe. Boga duit teh nabung, meuli doma atunya, boga duit teh sakalian ke incu ngajuru teh pan akikah, teu kudu bula beuli atuh. Anak lalaki pan duanya akikah teh. Anak awewe hijinya dina kitab Kifayatul Akhyar Iman Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad ngajelaskeun di mana gobrak lahir ke alam dunya budak hiji wayu sama Asmaul Husna bere budak teh ngaran nu hade akikah anak laki-laki 2 perempuan 1 anak yang belum akikah tergadaikan tah boga duit teh kitu meuli doma ieu mah lain pan teu gablek laladangan mulian manuk. Dan era istri saya daging kayak gitu wae saya teh hirup teh. Sama kurban mencan sama manuk sama loba ngagarantung. Lakbet, murei, anis, kenari, kacer, ta manuk. Ai pejeut can eka. Manuk isuk-isuk di manian, manuk mah. Pemajikan gering mah teu dilap-lap acan. Ari manuk make apel, ari pamajikan daang jeung kerupuk. Aya nu kitu. Keur diuk teh jelema teh hanapeun tenda teh. Kesel da gablek salah kitu. Lain nek cirum caram kana karesepan sakala rupa ge aya aturan Abah. Hirup mah teu bisa ku nafsu, pakubu, tapi hirup kudu ku ilmu. Ulah dipake amak lamun kiai nerangkeun kieu teh deudeuh nya. Dalam amak mau muali terangkan, hei gue kumaha didinya, kumaning dedeh ya teh jeung nyaa. Lamun urang geus ka Mekah, lamun urang geus umroh, lamun urang geus akekah, lamun urang geus kurban, lain keur batur pan keur diri urang keneh teh teh. Nya, ngetak bejaan, salah kita boga duit teh meuli emas. Nah, cenah jangan make kudu meuli emas, sakalian urang butuh meuli berak yang modal. Sakalian urang gering pan ari boga emas mah gampang tinggal ngajual. Imah gablak duit dengan ngusap
pe sia mah. Ya deui kan sia kitu aya teh. Pagawean dengan musuh pe musuh. Pe sia mah. Dipenta duit ku pamajikan teu gablok. Ayeuna kope cepe jang eupan. Coba ari eupan make inoy. Make tongkol. Make kroto. Make esen. Ini sagala rupa-rupi ari eupan mah. Ari pamajikan daang jeung dorok-dok. Lain serius ya, rek kitu wae teh hirup teh teh. Hah? Lain naik curung caram kana karesepan sagala rupa ge aya aturan. Pan ai boga emas mah gampang tinggal ngajual budak hayang sakola bari kuliah benar. Mulian jujur sama mulian jujur. Salda jujur loba pamajikan tiung belel. Make tiung teh pamerewe teh kamari ti caleg. Aya anu kitu di dieu. Da katingali anu sok usepa tuh da. Begitu sasalaman teh bau eupan atuh. Nae mek ada ngieun. Jadi hiji sakali deui nya di mana bade kulam teh wudu. Sing tartib da urang mah ahli sunnah. Ulangan saukur ngomong ahli sunnah hari pasunatan teu dilaksanakeun. Laksanakeun atuh bener-bener mah ahli sunnah. Pan ahli sunnah, ahli ngalaksanakeun sunnah. Nu kadua di mana rek sarete maca takbir 3 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Detak jantung teh diisi dengan zikrullah. Perbedaan orang yang suka zikir dengan orang yang tidak suka zikir. Lil ibarat jelema nu maot jeung jelema nu hirup. Jelema nu maot mah di jero kubur poek, tapi jelema nu hirup di atas kubur terang. Jelema nu sok zikir mah terang, tenang. Tapi jelema anu tara zikir, rudet pabelit jeung sagala rupana. Mata rek sarete takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 4. Maca tasbih subhanallah tilu subhanallah pul mutlak takdiruhu sabatu. Maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah tilu ayat kursi sakali. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baca surah Al-Falaq 3 kali. Baca surah An-Nas 3 kali. Tiup pekan ke tangan. Basuhlah anggota badan yang bisa kejangkau. Eta sunat teh. Baca dina hadisna ge. Sok oh sok ceuk kitu rek sare. Boro-boro sia mah. Ngedeng teh geledag ge ngedeng nak ngon ngedeng weh. Bari barang daang. Cinteh medok weh. Ceuk incuna teh mah wudu walah. Tariris rematik mak mah. Heuy deudeuh di babaca rematik jeung rematik. Ari kana wajib mah digalih we beak sakeler. Aya nu kitu. Nini maneh teh. Wuduh lah rek sare teh. Amal keuna abdi mah ngajina lah urang mah nu sapopoe we. Ku basa Sunda saha di nu rek kamu mulai budaya basa Sunda ari sanes orang Sundanya lila rares teh. Hubul waton minal iman. Ari cinta ka nagara teh sebagian daripada iman. Ya saha deui atuh nu rek kamu mulai budaya basa Sunda ari lain orang Sundanya lila rares teh. Ayeuna dakwah teh isukan seni. Kitu dak. Perlu urang teh hiburan meh teu stres teuing panan. Supopoe teh ngan hayeuh we kebon, hayeuh we bolak-balik. Kaleuweung ka kebon, kaleuweung ka kebon. Nyata tuh meni hiburan kana gadean we kana gadean. Tuh di Cianjur aya nu rek kagadekeun kanang domba rek. Ada sagala rupa ge kudu berimbang bener teu? Nya ecel leres. Pan tadi urang teh geus ka makam luluhur urang ngadoakeun nya ka almarhum sareng ka almarhumah. Muga-mugi we atuh turunan incu urang ulah nikahkeun kaputus tali silaturahim ulah nikahkeun kaputus tali babarayaan
Yen turunan urang teh ieu pan tadi teh kitu lain ngadoa ka almarhum sareng ka almarhumah muga-mugi jantan ahli surga bari dihampura dosa gitu. Barang bawa tuangan jeung leuteun eta teh niatan we seja sodako. Pan sodako teh ajengan nolak bala. Sodako teh ngadatangkeun rezeki anu teu disangka. Sodako teh nyehatkeun jiwa jeung raga. Kudu dimumule teh. Salenting bawa ding angin kalepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Baheula malah mun lebaran teh sok silih kirim. Ingat keneh. Nah nyiru geuningan. Nyiru. Ya Allah ya Karim ulen 3, beuyeum 3. Ingat ku inung di tetanganteuran pan ka tatangga. Baheula mah kitu peuyeum pan anu dibungkus tina daun dicocokan geuningan ku nyere. Lain bohong sia denge ka sia teh da aing teu ngabohong baheula. Ceuk inung teh anteurkeun tah ka aing mah ka tatangga nu deukeut lawang pantona. Nah, pan nu pangheula nangameu teh eta ulah sok milaraan. Anteurkeun ku urang teh tutupan ku daun da bisi kaanginan. Tumpangan ku ulen. Kok atuh da bisi ngapung panan daunna. Assalamualaikum. Assalamualaikum dibuka ku tatangga teh. Waalaikumsalam. Iraha euy ti kobong. Tos aya samingona mah ieu hatur lumajeng tipun biang. Saya mah henteu awan mah hatur lumajeng we syukur alhamdulillah. Tah eta teh baheula mah kitu tatangga jeung tatangga teh. Dianteurkeun ku urang teh ka imah eta. Tah ti imah eta teh dianteurkeun deui ka imah sabelahna. Hayuh we dianteurkeun eta Isa teh balik deui ka urang. Lain bohong sadagikeun teh. Ceuk urang teh ka inung, "Mama, geuningan ieu mah daging ti urang." Lah sia nyanyahoanan pan kuaa di benangan. Balik deui euy. Maren tadi pannya kadaangan naon tadi nyungcung teh naon tadi teh? Baliung eta teh putar-putar pan kitu teh balik deui. Suka nunjieun teh jemaah nu ti urang kan bae dah. Urang mania teh ge sedekah bener teh. Tah ayeuna mah geus eueuh jelema ayeuna mah teu ngamumule kana budaya basa Sunda. Eueuh ayeuna teh. Hare-hare hirup jelema ayeuna mah. Baheula mah teu kitu. Aya nu ngajuru teh ngalongok baheula mah. Era panggih di madrasah. Bener kan nu ngajuru teh ngalongok, mawa bakakak, pan sok beuki barang daang nu ngajuru mah. Anu mawa wajib pan nu ngajuru mah hayang nu amis-amis. Nya baheula mah ayeuna mah boro-boro aya jelema ngajuru ke kana ambulan saha eta ngomong saha ngalongok menteu sia mah. Wang hiung aya ambulan. Saha nu ngajuru anak manganu. Wah we hungkul cenah. Nyata tuh resep kena zaman baheula hirup mah. Awas ya, hei kudu dimumule urang mah bener. Sakali deui naukidan naik sareta naon wudu. Naik sareta tadi naon deui macatak. Sabaraha kali? 3 4 tasbih. 3 tahmid. Ayat kursi. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq. Surah An-Nas. Tiupkan ketang. Basuhlah anggota badan. Sing tartib berulah hirup teh berdasarkan sunnah genah hirup teh. Ieu mah naik sare ngome HP sia mah. Teu di mana-mana jelema ayeuna mah. Naik sare ngome HP, udang sare ngome HP. Iraha geus sian hate. Loba ngaji, loba komen tatanya tah kanu marake tiung sia. Heeh. Loba maca sholawat, loba maca WA sia. Kenyataan lain bohong. Kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial. Mun salaki gering urus lain dipoto sia. Sia eta mah salaki gering teh diposting. Nyeun status suami mun taber. Lain seuring sia da heueuh sia mah kitu kalakuan teh. Kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media kitu. Dari jemari teh bisa berujung kepada jeruji. Mun aya berita kudu aya tabayun. Mun aya berita kudu klarifikasi ulah langsung di-share, disihoat.
panurugi mah urang-urang kene dunia adu domba bener tuh sariweuh zaman ayeuna namanya pusing lain bohong ojo ai salaki geuring teh urusnya ini foto musalaki geuring simutan musalaki sare simutan di masalaki sare dipariksaan HP-na da sieun panan boga salingkuhan da salaki geuceuk itu bodoh hapus pesan sebelum tidur aku banget gitu loh aya daya jelema teh deket son gitu we kalakuan teh aya nu kitu salaki euceu teh sok sabalaga kalalaki gitu ingat laki-laki masa sulit jelema teu boga baheula pilot sia nyempil di kolot benar boga kobor lega teh da angar baheula nu pertama warisan ti mitoha sok aya pan lalaki ka batur nanya sedang apa di mana lagi ngapain sih sudah makan belum ari pamajikan ngoyos seuri eling aya adalah nangkep tuur jelemana teh teresap nya kanu kitu teh ya sakali deui bade wudu bade kulem wudu ajangan ieu mah ngaji we nu sapopoe da kuring mah santri atuh nu kadua ya amalkeun ari ilmu teh bersih muhun moal sumping kanu kotor saurpun guru lamun nek ngalogat lamun nek sorogan lamun nek tasrifan lamun nek ngaji wudu heula Lukman nah mama kedah wudu pan ilmu mah bersih moal sumping kanu kotor tah lamun nek pangajian model kieu teh wudu heula meh nerap tah ilmu teh buahna tina ilmu teh amal diamalkeun ari boga wudu teh ada kenbana nges beser mana emang nges kolot sih teh sok riwa isukan ngawangkongna jeung dalang lain jeung urang rupa-rupa yang ngaji di lemur atuh da kumaha da wudu ayeuna batal di nya kitu da eta mah datos kumaha tuh da ngaranna tos sepuh sekali dinaukidan di mana rek pangajian teh wudu pandidi esok aya pengajian ibu-ibu bapak-bapak osok aya pangaosan ta wudu heula apa yang disampaikan oleh penceramah apa yang disampaikan oleh mubalig naon rupi anu didiugikeun ku mubalighah akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan doa yang kita panjatkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah pasian abdi ilmu nu mangpaat tak kitu mun ka madrasah teh wudu ya dihalipen sama rek pengajian teh Ines lipen teh aya Ines apon nu 06 nu halus mah 08 marah da geuneuk bibir amut cuy udah kanal ari wudu teu sia atak beres ngaji teh kitu deui we error deui da kudu nama beres pengajian teh rek di mana balik teh ka imah Assalamualaikum Assalamualaikum naha kapan buahna tina ilmu teh amal Pajak Kiai la tadkhulu qabla salam jangan memasuki rumah tanpa membaca salam baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam gitu hari balik ngaji teh Assalamualaikum Assalamualaikum dibuka ku salakina waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh aduh buruk-buruk ya papan jati hade goreng ge pan salaki sorangan menepuk ai di dulang pan terpecik muka sendiri ari ngago goreng salaki daerah mah eueuh pamajikan anak kasep ge da jeung beunghar ieu mah salaki batur salaki aja mah salaki aja we nu bawa eupan atuh da kumaha asok itu balik ngaji asok aya nu balik ngaji adat-adatan sih panto bunglong
Aya marodol ucing ada ang tongkol cek salakina teh na ari balik ngaji sia jadi dongkol teh matak seureung lain bohong teh teh manya aya balik ngaji ucing ada ang tongkol pantau bumblong aya marodol cek salakina teh maki jadi kieu balik ngaji teh aya da jelema teh nyang hunyar da atau dah saya tamu asaku genangan ya ngaji bari jangkunyar ting udunan ting teu teh seri tang tarikna isabada pan palurah pak kades pak ku da eta keneh kades ku lurah teh nya di kota mah dari ku ngahiji mah babari atuh ai ku bersatu mah maju ai dengan gotong royong mah tertolong da kikieuan teh ku sesorangan mah moal bisa kudu babarengan bener teu pan jadi ngawujud alhamdulillah menang ilmu bisa seurinya sukan mah stres deui we jadi rek ngaji teh wudu deui ngepluk udud maning meuli tiang listrik abah koan atuh